Neang gula berem ka tempat nu nyadap, lanjut dianter-anterkeun ka nu mesen. Nah, jadi caritana barudak lamun aya nu mesen gula berem belaju neang bae, lamun eueuh nu mesen madak hulap neang jak kadeuleuk ku dari dak jalanna ge nya ku ripuh, laju maing menungguan nu mesen bae. Tah jadi nu nyadap nya barudak mitohana kakak, laju mangeunahkeun lamun aya gula eueuhna sok di WA meuje ieu mah cenah ge aya gulana, laju bae ieu aing langsung OTW tah ieu geus dipasing-pasingkeun jeung anu geus mararesen, laju mah babari bari balik pan ku aing dak ieu ke dianter-anterkeun ka nu mesenna. Tah di dieu ge aing nya dibantuan ku kakak dak atuh aja berat ieu kapanta dipangmanggulkeun, alhamdulillah nya ieu kakak ku bageur. Tah aing ge dak tidak lupa mawa na plastik laleutik atuh jang lumayan pan mengurangi beban deuledak sampai di kana motorkeun pan atuh nya ku rajin-rajin teuing pan boga kakana. Tah kebel ti kebel geus datang dak nya ieu pesenan pertama ku aing langsung dianterkeun ieu ka imahna. Geus kumaha bae dak nyar duit mah nu penting mah bisa jajan jeung hasilna ieu halal, eueuh ka isin eueuh ka gengsi dak nu penting mah boga duit. Tah ieu ka pelanggan kadua nya dak alhamdulillah sok laju diborong bae ieu si gula teh, biasa dak ieu keur milih-milih teu kebel deui dak lanjut ka pelanggan nu lainna deui nya alhamdulillah dak nya sok beak bae ku kieu ge pokona mah.